urang rek ngagamarkeun suasana baheula masjid urang sisi balong ngebelah dituna teh sawah anjir sarua pisan di benteng ku kalapa sisi wahangan terus gunung sumping belah dituna. Jadi panon poe teh surupna teh tibalik ka gunung sumping le. Urang sok maneh nyanyi tak kieu suasana teh maneh nyanyi sok. Eling Sarabangkok. Ruas itu ayung beureum. Soalnya ya helikopter entup. Ting ting guling. Ya. Tanyakan pasir kaworo. Si Nyai ti guling. Eta nage di Santok Bogor. Kopsiatan nusok dahar cana. Monyet hideung sisi leuweung. Naon cek urang bieu? Susah nu taya tungtungna. Tah aya wangsal aya nu disumputkeun di dinya teh anu kudu ditebak. Naon cing? Monyet hideung sisi leuweung susah nu taya tungtungna. Kunciana berarti kata terakhir tungtungna jeung monyet hideung sisi leuweung. Tah jawabanna teh lamun kudu dijawab ku urang. Berarti jawabanna teh Ji anjing naon eta tes aya deui rek lancar kumaha cetes jiwa miskin ayeuna sadar kanya ieu tos teu aya artina si hate dugi ka sakunci wa ieu di mana hate anjeun anu baheula anjeun midua milih nulian ayeuna anjeun menta balikan deui hampura hate ieu tos teu aya tapakna mana hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di Capruk Sunda Podcast. Guys. Tampaknya teuing. Kunaon? Kamari ge copyright dong guys ge. Kalau kalian teh bisa di-download. Nu penek juga. Tong nyindiran. Ya karena waktu seberapa detik didinya geus membuat keonaran jeung urang. Naon? Teh jeung sunar sinir segala naon penek-penek we. Sindiran anu kitu atuh. Kumaha? Daun saga daunona katuruban daun hangasa. Alah si aing bingung. Kasep. Bingung aing sina. Teu jaga sugana ayeuna. Sia daun. Sugan we kasoranganna. Oh eta si sindiran eta lain Cindy tadi mah nyindir maneh nyindiran urang tadi mah eta mah bieu mah si sindiran. Bisa geuningan si sindiran. Bisa tuh urang mah. Ngajarkeun atuh ka urang. Tong minta diajarkeun euy. Da eta mah kuduna mah barudak ayeuna kitunya khususna urang Sunda cik urang mah teu kudu diajarkeun atuh nu kitu. Da teu kabeh apal atuh. Ayeuna komo deui generasi milenialnya loba anu malah teu apal sama sekali karena nu ngaranna si sindiran. Kan sarua mun di Indonesia mah kan pantun si sindiran teh. Heeh, tapi sakitu geuninganna inboxna naon teh cakep cenah. Tah eta apalna teh pantun. Karena anu cakep ya apalna teh. Tapi si sindiran kan si sindiran mah anu saapal urang si sindiran mah kan sok siga bieu. Heeh. Didinya geuningan aya nadaannya. Biasana mah lamun pantun mah ya kitu teh we mane cakep gitunya. Buah apel, buah jeruk. Nah sia kitu we ari si sindiran kan
Ane oge bieu buah apel, buah jeruk. Tuh, kan jadi ngeunaheun gitu nyebutkeun teh. Sebenarnya lamun pantun ge ngeunah mun dinyanyikan mah cek urang mah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau yang punya abang panjang, boleh gede ketemu lagi. Selain gitu, ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita menumpang mandi. Sebenarnya memberi Aidina Sunda masa sagala teh make seni meureunanya seni kawihna. Soalnya naon ya, ari sisiniran kudu dilagukeun. Nah, jadi ya balik deui kana sejarah ya. Anu basa eta dicaritakeun teh geuningan basa jeung si Kang Dasep aya ngaran buku kitab naon ngaranna teh Siksa Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Tahun 18 sebenarnya tahun 1518. Jadi didinya dijelaskeun aya bahwa si siniran teh kaasup kana naon ngaranna teh puisi disebutna teh. Puisi karena jenis puisi seni sastra puisi eta teh gitu. Cuman dina sasenian ya sastra puisi anu bisa dilagukeun dina mun baheulana mah meureun dipake dina calung reog apaan terus sisiniran eta teh termasuk kan ayeuna ge masih geuningan lamun maneh ngadengekeun wayang terus aya alokna tah sok aya nu make sisiniran alokna teh sinen biasanya sok tambahan geuningan misalna aya manuk dina pageun anu bapak gitu ada bener Pak Haji Sidik alay marhum atuh Pak Haji Sidik ada orang apal eta Pak Haji Sidik unggul orang Cibuluh eta teh nya urang Cibuluh Haji Sidik Pak Haji Sidik teh orang Cibuluh Garut CS na almarhum. Urang kali apal asli eta mah. Orang Cibuluh. Bawa Pak Haji Sidik baheula pernah ieu nya megatan anu nu nangkel. Asli Cibuluh atuh. Mang Andi bawa pernah dipagar ku Pak Haji Sidik. Mang Andi teh kamu kepalanya ke depan. Ieu langsung Pak Haji Sidik kitu teh. Astagfirullahnya enggak bahas ka mana we. Jadi si siniran teh mangrupakeun seni sastra. Sastrana subsastra puisi mun urang mah naon ari puisi bernada eta teh naon ngaranna teh musikal puisi meureun mun musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Eta susikalisasi suisi. Mun kana basa legeng mah gitu cek Pak Arman Maulana ge. Lah ieu geus katamahan. Urang kosakata geus katamahannya aya aya bahasa legeng. Eta teh berarti karena musikalisasi puisi baheulana mun dina Sunda. Jadi ngan ayeuna mah kan musikalisasi puisi teh nya make gitar teh fingerstyle ngaran dicek barudak ayeuna mah nya. Baheula mah justru di karena Sunda mah beureun ku musik-musik tradisional Sunda baheulana oge gitu. Sisiniran lamun bahas mah sisiniran panjang deui kok. Panjang di kumaha? Kan sisiniran teh teu ku aya lamun dina pantun disebutna teh nya. Pantun si Jarjit geuningan aya pantun 1 2 3 4. Pantun lain dina basa Indonesia mah aya pantun nasihat. Pantun naon deui nya? Pantun pepatah nu karitu mun teh salah mah poho deui urang ge. Tah justru dina lamun ngabahas sisiniran eta bisa bercabang-cabang soalnya sisiniran sorangan teh kabagi tilu. Sisiniran teh kabagi tilu. Ke. Kahiji paparikan. Kadua teh rarakitan. Katilu wawangsalan. Tah eta sisiniran teh nu kahiji paparikan, nu kadua rarakitan, nu katilu itu cangkuang lain kajian mana nyanyi deui eta. Nu katilu wawangsalan. Bedana naon? Kela ieu teh misalnya orang ngebahas paparikan ieu. Paparikan kakarek dibagi tilu. Keula pan geus dibagi tilu eta teh. Kan tadi aya pantun nasihat tah ya ge dina Sunda ge sarua paparikan teh kabagi tilu deui aya paparikan naon percintaan anu ngabahas percintaan mun baheula mah meureun kolot baheula mah keur ngagombal eta teh naon sisiniran tapi keur ngagombalan pasangan meureun gitulah jatuhna teh. Jadi eta nu kadua nasehat sarua
Iya mah dicokot Eusina barunya itu teh. Dicokot bahasa gampang we nya meh ngarti nasehat nu katiluna teh paparikan bobodoran atau sesebred disebutna teh. Oh, urang mah kan rata-rata apalna sisiniran mah eusina teh sok ieu non ngaranna teh sok bobodoran gitu. Tapi kan aya oge nasehat. Aya oge nasehat. Aya nu tentang nasehat. Malah lamun luas deui mah lamun dina Melayu mah aya pantun agama pan anu ngabahas. Jadi mun cek urang mah di urang mah naonnya ari eling umat tah make sisiniran tapi make kata-kata etanya pupujian. Alah anjir. Kata-kata nyeblak hate anu misalnya berisi tentang agama teh sebenarnya pantun agama bisa lamun dina bahasa Melayu nama gitu. Lain keula samemeh nuliskeun eta we. Bi urang nyeblak asli ngadenge dia. Lain nyeblak dahar sebelah. Sugan teh jadinya nyeblak. Hati ini tiba-tiba merasa tergetar gitu. Cuman di mana? Abi teh pas nguping eling-eling umat abi teh gitu. Eta baheula didinya pupujian. Sok pupujian itu bener. Sok urang. Sok eta eling-eling umat terus cing eling-eling umat bisa ruan tuh kan urang jeung nya kan beda kampung. Eling umat teu eling. Aku anjir. Salat berjamaah kalah kadi imah. Gitu asli? Henteu. Sudah kuduga aing. Sarua jeung mana? Eling umat muslimin muslimat. Lain muslimin muslimat urang mah. Muslim di muslimat. Teuing atuh. Ada urang karek apal ayeuna ya teh muslimin muslimat. Ayu urang berjamaah salat. Edit eta mah nya. Salat gitu aja. Estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibekeleun jaga di akhirat. Cik, mane eta ya urang rek ngagamarkeun suasana baheula masjid urang sisi balong ngebelah dituna teh sawah anjir. Sarwa pisan di benteng ku kalapa sisi wahangan terus gunung sumping belah dituna. Jadi panon poe teh surupna teh tibalik ka gunung sumping le. Urang sok maneh nyanyi tak kieu suasana teh maneh nyanyi sok. Eling Sarabangkok. Ruas itu layung beureum. Suata ya helikopter eunteup. Helikopter bae pak. Helikopter mata. Orang cenah ayeuna Urang anu keur pupujianna sabudak aing jadi bangkong. Beres hujan nya, hujan berang-berang teh bijil deui panon poe terus sariak layung itu surup. Bijil layung beureum maneh pupujian. Eling umat muslimin muslimat. Ayo. Gitunya bener deh. Gitu sorana teh terus ieu. Bisa gitunya masjid urang ge sarua sia teh. Masjid disebutna lain. Lain urang mah masjid teh teh. Tajug mah tempat tempat cai bersih di urang mah tajug teh. Jadi di handapna teh ledeng. Ledeng aya dinya maneh. Ledeng perusahaan atau ledeng naon? Teuing tah. Da pokona mah cai bersih teh sumber baheula teh sumber cai bersih teh. Jadi didinya di ledeng. Ngaran tempat maneh mah ledeng teh. Jiga ledeng itu Bandung. Lain ngaran di luhurna teh tajuk, paranti salat di handapna ledeng paranti ngala cai bersih gitu. Diluruskeun nya dina bahasa Sunda mah ledeng teh adalah pipa, lain pipa atunya gaya teuing pipa mah. Saluran. Tempat ngalirna cai. Tempat ngalirna cai rek tina awi. Nah, jadi tempat penampungan cai anu dina jero awi di urang Maledeng teh. Misalnya tempat penampungan awi teh salunyeur. Ka dituna teh sumur atawa naon lah wahangan teh. Desian kan ka deset, di dieu teh make deui kokocoran anu tradisional. Nya. Eta ledeng tadi urang ledeng disebutna. Teuing pedah ku sabab eta kan tempat penampungan cai tempat penampungan cai bersih meureun disebut mata disebut ledeng teh gitu baheula teh. Da lamun paparikan mah lain gitu disebutna teh. Kalau atuh bakal mah nyekot terus di dia tuh aya da teu poho urang oge.
Eta mah urang mah heeh hayang ternyata sarua gitu. Antara urang jeung dinya ternyata sarua suasanana teh kitu. Masjid teh dikelilingan ku sawah. Terus di hareupeuna teh sarua urang teh aya balong. Tangkal kadongdong. Lamun rek ngaji teh ini teh jam 5 ke masjid teh. Nengor eta kadongdong teh. Nengoran kadongdong. Bener. Rag-rag ke balong. Itu angan ancur beleletakan. Wah, mun urang mah aya tangkal kersen jeung gulampo salah. Gulampo teh. Bari masuk nyieun istilah sorangan aing mah aing mencurigakan anjing. Kabayangna kemaneh naon ieu buah gulampo. Gulampo teh buahna teh buleud. Terus gulampo mah bakalna teh badag sih kana buahna teh. Teu cocok lamun ngajaran ieu siga anggur mah. Buahna teh badag terus warnana teh gulampo mah pantasna teh coklat meureunan. Jauh aja. Oh lain. Gulampo teh jamu air. Anjir. Aing satu datang naon aing nyebutkeun jamu air tuh. Tapi nu gede. Kan rupa-rupa gulampo mah nu gedena lamun aya geuning jamu air tapi laleutik anu sakali huap aya geuning jamu kancing. Nah, di urang mah jumaer nu kitu disebutna tina jamu air meureunna tah. Jumaer. Lamun anu baheula juga di Kopi Jaya geuningan jamu air tapi rada mengkal. Si dagingna teh lain cai pisan geuning aya nu teh. Eta ngaranna jamu dipa. Benar. Eta mah ieu eta mah. Setuju eta mah. Setujunya. Eta lebah gulampo mana teh setuju. Teu setuju aing mah. Gulampo di urang mah teh mun ka Cisewu mana lain di tusuguhan gulampo geus pasti nu kitu. Tadi jamu air jadi jumaer kunaon mah gulampo jadi jumapo. Kunaon ada asup eta mah. Herman eta mah Herman jumapo. Teu nyambungnya teu kakek. Teu kakek mau taprod ya urang ngomongkeun Herman jumapo. Eta mah atuh kudu ngobrolkeun dina sporty yang kominto. Anjing. Teuing bakal aya, teuing moal eta teh. Apaan bakal diganti? Jadi Wadiamang leuy. Wadiamang leuy. Komap dong. Komap naik. Kitu deui mah ngedit lagi. Teuing atuh eta geus ulah bae eta mah penting mah kitu we sarua caritana mah. Balik deui kana naon? Kana jumapo. Kana paparikan tadi. Paparikan cek didinya kan aya secara garis naon tadi pode secara garis besarna teh ayat isina paparikan teh tentang bisa tentang nasihat sih sebenarnya bobodoran agama bisa cinta-cintaan kasih sayang urang gitu mah cing sok contohan lah naon atunya kasih sayang ari paparikan teh naon maksudnya kieu maksudnya kan aya paparikan aya rarakitan wangsalan naon bedana gitu maksudnya ari paparikan ieu teh paparikan mah naon ngaranna teh jiga mun dina basa Indonesia mah pantun pada umumna lah. Pantun pada umumna nu diwangun pada umumna. Kan ari naon sisiniran teh diwangunna teh ku 4 baris paparikan teh. Sarua jeung ieu kan pantunnya 4 baris terdiri dari 2 cangkang cenah baheula teh diajar bahasa Indonesia teh dan 2 baris terakhir adalah isi. Diwangun ku 2 cangkang jeung 2 baris isi paparikan teh. Tapi lamun paparikan mah kudu murwakanti kok. Murwakanti. Sarwa akhiranana. Lamun dina cangkangna A berarti baris kahiji tungtungna A berarti eusi baris eusina teh di baris katilu ya kudu tungtungna ge A. Baris kaduana tungtungna I berarti baris kaopat kudu tungtungna I. Sabarisna diwangun ku 8 kata. Lah keula saeutik ya. Otak ieu malu. Langsung bere contoh. Ikan emas soalna ya. Otak langsung bere contoh meh. Nah, contoh. Naon atunya nu mana dicokotna eta we nu Minang aya naon? Aya manuk nasuhunan. Aya manuk nasuhunan. Lain aya mencit meri dina rakit. Terus boboko wadah bakatul lain nyeri ku kasakit kabogo direbut batur kabogo molongo di mana sesuk ngarubah-rubah nu molongo direbut batur dalapan kan naon mencit meri dina rakit dalapan i eta teh lain dalapan itnya dalapan i di itu teh nya dicokotna vokalna boboko wadah bakatul 8 berarti
lain nyeri ku kasakit. Tuh. Cip 8 nu molongo dirembut batur. Ini molongo atuh ahli nu aing teu molongo. Meletet Soalnya naon lamun sakata we kurang sasuku kata jadi 7 atau jadi komo jadi genep mah moal ngeunah dilagukeun ge. Moal lincakan eta tekon eta teh. Nu molongo di batur. Nah, jadi gitu nya. Nah, gitu. Jadi si paparikan mah terdiri dari 4 baris anu 2 cangkang anu 2 eusi. Rumusna gitu 8 ieu mah meh ngeunahnya 8A 8I 8A 8I gitu. Jadi kudu murwakan ti. Nya berarti barisna teh kan aya 4. Baris kahiji sarwana teh jeung baris katilu, baris kadua jeung baris kaopat. Oh, kahartos upami kitu mah atuh. Gitu. Sok maneh boga teu. Ya contoh deui rarakitan juga kitu. Oh, eta mah tuh paparikan salah lain rarakitan maksudnya. Eta berarti naon teh? Naon? Dulug dugdag. Naon anjir eta dulug dugdag. Bujur budug di udag. Dulug dugdag. Bener euy. Dalapan. Baju beureum dipoekeun. Nu budug diudag-udag rek dibeuleum teh daekeun. Bener. Oh eta teh asupna teh kana paparikan. Naon tadi teh? Paparikan sesebred nya heuh ya teh makan di sina. Mun anu tadi anu molongo di lembut batur berarti kana silih asih eta mah bobogohan beureun mah. Pedah molongo. Bisa wae da di Sunda mah ari golonganna mah beureunnya terbatas gitu lamun ngomongkeun tentang agama bisa wae paparikan jadi agama. Lamun cawoka seutik paparikan cawoka meureun kudu 18 tahun plus eta mah kitu. Oke, paparikan. Nah, eta geus kaharti lah. Berarti paparikan mah bentukna teh sarua jeung pantun pada umumnya punya sia kitu. Gitulah. Ayeuna rarakitan. Tah, rarakitan teu beda jauh sarua. Bedana naon atuh? Anu bedana teh lamun rarakitan mah jadi setiap aya kata saruanya opat baris ya, 4 baris 2 cangkang 2 eusi sarua si rarakitan ge. Cuman kan ieu teh tina bahasana teh rakit. Lain rakit di situ cangkuang. Lain berakit-rakit ke hulu eta mah rakit ditumpakan. Ieu mah rakitna teh pasangan. Model muning baheula mah lamun ngagaru ku muning 2 disebutna teh muning sarakit. Sapasangan. Jadi aya pasanganana. Jadi aya pasangan kata. Tapi wah anjir. Anu diulang. Naon jual anjir ya teh? Tega cek urang mah eta patani atuh. Nah, aing muning di titah ngagaru. Bari muning teh sarakit. Minimal obatan. Garering. Lain sakit eta susah kamu kurang jadi. Lain bingung kieu. Lah kopi Jaya heula. Teu kenging kitu eta kena sensor engke. Nah, iya kopi Jaya mah. Urang keur ieu euy. Jadi beteung wae kana kopi teh. Aduh, da teu bisa eureun kana kopi Jaya mah. Ayo we ugal ka itu pesen teh. Kartos Jaya Green deui. Gusti. Mali kamari mah anu komen ti sate pandurna atuh sareng tuang nakang sugan we atuh engke mah. Saur abi oge kartos tapi teu aya. Janten teu kartos. Aduh, batuk Waji. Nah, gitu. Cai herang. Raos kana patuangan. Aduh. Ya gitu. Naon? Rarakitan. Tah, pan tadi teh guys dijelaskeun rarakitan mah. Jadi rakitan mah siga muning. Jadi maksud rakit di dinya teh lain bisi ya mah. Tapi jo ngajawab murid dari sekolah teh rakitna teh di situ cangkuang lain, tapi ieu mah rakit di sini adalah anjir pasangan. Rakit teh pasangan sarakit, sarua sarakit teh sarua jeung sajodo. Ngan ari lain garering heeh lain. Ngan ari kudu jelaskeun nya meh ngarti oge. Ari sajodo mah bikang jalu bikang bisa 2 bisa jalu bisa bikang bisa jalu bikang. Nu penting mah ngantet we 2 gitu. Sarua jeung ieu jeung rarakitan dina sisiniran oge sarua. Jadi aya pasanganana antara baris kahiji aya hiji kata pasangan kata anu aya di baris kahiji disebutkeun dina baris katilu. Dina eusi baris sangkang kahiji disebutkeun dina baris katilu eusi. Baris kedua cangkang disebutkeun dina baris kaopat eusi aya kata anu diulang.
Contoh, orang mah Contohna. gitu mah lieur tuh, ngegebling deui wae, poek we amang. Urang malah mun titah ngaran sok ka mana karep. Tah. Sapanjang jalan soreang kaci situ mah teu purun. Nah, jadi kanyi oneng. Nah, sapanjang apa orang eta jalan mah? soreang moal oleh di aspalan. Oh, Sapanjang tacan kasorang moal oleh di Oh, aspalan. Tapi tetep tungtung nama di wangun nama ku 8A 8I 8I. Sapanjang jalan soreang Moal oleh di moal aspalan. oleh di aspalan. Sapanjang acan kasorang moal oleh deui disebutkeun deui. Oh, Jadi kan sapanjang di baris kahiji diulangi sapanjang di baris katilu. Heeh, dina eusi. Moal oleh tah di baris Moal kadua. oleh deui. Moal oleh deui di baris kaopat eusi. Jadi kudu kitu. Kudu kitu. Mata lamun di sekolah ditanyeun wawangsalan rarakitan tah tinggal inget we kitu. Pokona di wangunna Rumusna kudu teh. 8 kata, 8A 8I 8A 8I kudu aya kata nu diulang. Sebenarnya mah lebih gampang kudu nama mun rek ngarang rarakitan. Tibatan paparikan. Heeh. Kan ari itu mah kudu neangan kata sinonim anu sarua anu rada mirip katana anu dina kata dina paparikan mah. Misalnya tina motor jadi bolor gitu meureunan. Oh, Nya nya. tina tongkol jadi naon? Misalnya Jadi kokol. Salamet aing ya aduh anjir hampir kajebak dia geus kitu. Untung di tina kokol cepmek lah. jadi naon? Hah? Tina cepmek. Jadi cerme. Oh, jauh. Gitu. Daripada jadi obat batuk. Nah, jauh aja. Konimek. Nya. Lah, itulah. Heeh. Pokoknya mah. Jadi aya deui tadi nu bieu rakitan aya contohna deui teu. Aya urang mah tah ieu ya. Daek soteh kaci koneng, kaci situ mah teu purun daek seteh kanyi oneng. Kanu itu mah da teu purun. Gitar hayang teuing buah hiris teu bisa ngasakanana lain hayang kitu. teuing kanu gelis teu bisa ngadengkakeun Lain gitu, nada gitu. nah kumaha mana boga nada asli teu Naon kata-kata teh? hayang teuing buah hiris. teu bisa ngasakanana Alah, gitu atuh. hayang teuing kanu gelis teu bisa ngakalanana. Eta sarua kuncina mah. Oh gitu. Aduh tadi mah atuh da teu geunah henteu dimusikan mah. Gitu maksudnya di musik. Tanya eta nya. Tadi ge contona ge nya padahal mah musikalis puisina tadi pas contoh teh tadi. Apan urang keur diajar kene, urang keur meresapi ilmu pengetahuan yang sedang berkembang di sekitaran Nagreg. Ayeuna tah aya kaharti lah rarakitan mah berarti aya pengulangan katanya. Dina cangkang mun baris kahiji berarti dina baris katilu, baris kadua berarti na baris kaopat. Dina esi. Paparikan, rarakitan, hiji deui naon tadi? Wawangsalan. Wawangsalan, naon ari wawangsalan? Wawangsalan mah jadi wangsal teh kan hartina teh deket eta teh. Ya. Deket naon sia teh? Kabayan jeung kitu deket sing baleng. Guruna naon ieu kieu diajar ka guru gejul wae. Para rugu teuing. Teh kieu teh ngahulang. Wangsal teh artina teh deket kok. Eta dicokot tina bahasa serapan bahasa Jawa wangsal. Paling mana bumi teh? Wangsal. Wangsal deket. Jadi neangan harti anu deket tapi bedana lamun wawangsalan mah naon atunya kala urang neangan kata anu babari dicerna. Jadi jatuh nate mun sisiniran naon tatarucingan meureunnan. Mana nya? Sisiniran tatarucingan kan tatarucingan. Justru dina wawangsalan ieu teh eusina teh sok dijieun tebak-tebakan cenah zaman baheula mah. Jadi keur
Iya mah kata sandi, aya ngandung kata sandi, ngandung wangsal teh aya wangsalna aya nu disumputkeunana di dinya teh hartina teh. Jeung di wangunna ge wawangsalan mah ukur ku dua kata. Ku dua baris. Dua kata mah anjir. Terima kasih. Aduh nuhun. Salah. Dua baris. Ku dua baris. Contoh Contoh lah langsung we. Orang tadi nyatetkeunnya di dia ya wawangsalan mana wawangsalan teh. Monyet hideung bisa dinyanyikeun ieu mah ada dua baris. Monyet hideung sisi leuweung susah nu taya tungtungna cenah teh. Monyet hideung sisi leuweung. Naon cek urang ieu? Susah nu taya tungtungna. Tah aya wangsal aya nu disumputkeun di dinya teh anu kudu ditebak. Naon cing? Monyet hideung sisi leuweung susah nu taya tungtungna. Kunciana berarti kata terakhir tungtungna jeung monyet hideung sisi leuweung. Tah jawabanna teh lamun kudu dijawab ku urang. Berarti jawabanna teh lutung. Nah gitu. Eta mah apal urang pernah ngadenge eta mah sarua jeung dina naon dia pupuhnya pernah eta anu belut sisit sabadarat. Tah eta naon deui? Belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi. Naon? Belut sisit sabar orai. Etanya belut sisitan orai. Belut sisit sabadarat belut sisitan kapirarai. Rarai orai. Jabia tungan lutung. Eta nu wangsalna teh nu tersembunyi teh. Tersembunyi teh dina kata terakhir biasa nama jeung kudu jiga tadi deui sarua. Jadi kudu wangsalna teh kata nu deukeut kudu neangankeun. Mun mana rek ngawangsalkeun sapeda misalnya. Sapeda berarti misalnya teh jadi dadah gitu. Diwangsalkeun teh kana dadah. Sapeda mah meureunnan. Pokona mah kana sinonim anu katana teh deukeut. Lamun dah. Orai tadi maneh kan tah lamun lutung tung. Cing lawan sepeda wangsalna. Kuda tapi tina besi. Lamun rek balik osok dadah. Wanjir. Lain kitu atuh meureunna. Naon atuh? Kuda besi meureunna. Naon atuh? Makan pakai bari mikir aya. Hese tuh kuda besi di boseh. Kalau bagi jauh. Kuda besi. Coba kalau enggak jadi alam eta badukun. Balik. Teu bisa ingin wangsal ya. Kuda besi. Kuda rengong. Kuda besi lain kuda rengong. Kuda besi lain kuda rengongnya. Oh iya lain sabarna benar. Benar kana kitu nama teh lain. Lamun ini kedah dadah gitu. Naon sapeda. Pancek aing kitu kurang lebih atuh sarua suka teu bakal beda we ditumpahkan ku cededah. Oh eta cededah mah mitoh aing. Ada mama maksudnya mama dedan. Nah gitu. Jadi mun baheula mah kan lamun mereunannya baheulana eta teh jadi kauluinan barudak lemur lah. Jadi mun kabayang tadi orang ngaji. Berartinya tebakan teh nu kitu bari tatarucingan teh. Sisindaran eta teh berarti cikal bakal kana tatarucingan lah. Tatarucingan. Tina non wawangsalan teh. Wawangsalan. Jeung barudak teh dituntut jadi kreatifnya. Makanya siga bieu we kitu maksudna teh nyen tetebakan teteguhan dijieun wawangsalan gitu. Oh heueuh nya. Asa otak. Mun bara urang gini pernah ke di DJ Aris School teh diajar ya teh geuningan naon ngaranna teh punchline. Si ibe nepi ka lieur teh neangan punchline beurit geuningan. Tikus itu susah dibikin punchline. Bener gitu. Ngasa kreatif. Rek naon maneh teh geus gemreng. Orang asa mun kitu mah urang berarti urang hayang karena tadi ngeunaheun testimoni erek naon ngaranna teh erek cing urang neangan heula sisiniran urang patemalan jeung didinya nah apa teh siap sekali sewa gitu maksudna teh siap lah cing urang aya sisiniran naon rek ieu mah bebasnya rek wangsalan rek rakitan naon asupkeun kumaha siapnya siap
Patemalan do sekali sewangnya. Siap. Kurang kita geus nyadiakeun ieu. Oh anjir rokot paciket sih moy. Mang Ojo jeung Mang Uju. Nah huluna loba kotome nu ngejoh teu di baju. Susuna digenyol embe. Lama kaseri sia teh teruskeun. Rek naon sia teh ngejo di kanang mel. Kumaha nu ngejo we? Nepi ka ngejo di. Waduh aya tujuan tertentu nya ngaja. Ngejo teh emang bari kieu tadi. Lawan Ajo cing ala ajo cing. Ajo cing ala ajo cing. kuring gitu. Alah kuring juga itu juga bahar mana ya namanya. Kamari euy. Ngomongna make kuring-kuring urang ge kuring lah. Jadi urang kuring mana kerung atuh sok. Sosok atuh ieu rek nyanyi urang. Ting ting guling. Ya. Tanyakan pasir kaworo. Si Nyai ti guling. Eta nage di Santok Bogor. Kop siatan sok dahar cana. Ada sok usup di ditu dekat gedung. Alah, kajeng eta teh. ah sok dicablok. Daek sate nyabut sampe lamun dibere acina. Daek sate nyebut ece lamun dibere adina. Aya listrik di Masigit. Caangna ka pabrikina. Aya istri meniru jit. Kabina. Kapuk sote hihibran Ya. ngajaga di kandang kuda. Ngacapruk sote hiburan ngajaga budaya Sunda. Aya manuk dina pageut. Nasukuna aya bola. Lamun hoyong janten pinter anaki kedah getol ka sakola. Ngaronda deket sakola. Alah Naon eta sakola di Rapatna anak-anak tuh. deket susukan ayarana dinu bala. Kernaon guguru sukan. Nini mawa cai. Langsung Jurus mawa terbalik. disusukan. Nini lari pagi. Langsung pingsan natanjakan. Kaliki keur dibengketan dibawa sepeda ontel. Aki-aki keur nunutan ku incuna di katepel. Majar maneh Akhirnya. koneng Alah. kulit peteuy dina nyiru. Majar maneh lengkeh koneng kulit beteung mani namru. Salah. Kitu nadana teu ngeunaheun euy. Salah gas gitu. salah. Gitu heula. Ngeunaheun nya. Ngeunaheun atuh. Heeh maksudnya tak eta bagian tina sisiniran mah nu resep nu urang resep teh eta. Komo Gitu. wah mun geus ningali baheula geuning Kang Sule jeung Dua Sumang adu sisiniran wah geus teu balik. Urang mah zaman heuh nyata ti heula pernah ningali teh dina ieu geuningan dina calung. Oh heeh. Eta we geuning patemalan si anu tukang ngerikan daki naon teh. Sok geuning tukang ngeri kitu teh geuning ya. Sok bagian di bulina geuningan. Sok keureuina eta patemalan gitu kan. Heeh bodorna eta nostalgia gitu jadina teh. Lamun ku urang di talung tik deui dibedakeun jeung pantun.
Geningan sanajan sarua gening jero nama beda gitu nya eta teh urang karek apa tadi aya urang pernah ngadenge model wawangsalan pernah ngadenge terus si tadi rarakitan oge pernah ngadenge tapi teu apal yen eta teh ternyata beda gitu beda turanana pakemna gitu. Lain ngan saukur eta teh sisiniran hungkul malah urang teu nyangka wawangsalan teh bagian tina sisiran karena kan teu siga eta mah leuwih ke asa saleuwih teteguhan gitu. Kata tarucingan eta mah jatuhna teh nya kacirina teh. Tapi orang kudu bangga gitunya jadi orang Sunda dengan budaya nu sakitu lobana termasuk sisiniran beh dituna meureunnan pantun oge lamun ngitungna pantun da sisiniran teh sarua meureun budaya pantun sarua budaya meureunnya ngan ari pantun mah disebutna jadi budaya teh nasional meureunnan ai sisiniran mah bahasa lokal Sunda ayeuna lamun nyebutkeun pantun geuning si nu tadi disebutkeun babaturan si Upin Ipin ge sok berpantun berarti di bumi serumpun mah meureunnya sarua berarti aya budaya nu kitu teh damun di Inggris mah maneh pernah tah maneh baheula diajar sasa Inggris aya teh diajar nu teuing naon disebutna tapi kudu ngawangun katana juga sisiniran aya teh pantun Inggris meureunnya gitu maksudna teh maksudnya teh mata kudu bangga gitu jadi bagian balik deui kanu baheula ku didinya pernah diobrolkeun anu yen baheula teh Sunda teh geuningan berupa dataran Sundalen nya eta nya anu eta meureunnan ku sabab eta jadi na teh aya budaya-budaya anu sarua tah gitu tah atuh ayeuna mah ku sabab waktuna ieu teh urang teh kudu ngajahitan seusehan ieu teh nya kitu urang mah ada jadwal ngajahitan seusehan kudu wayah kieu ngajahitanana samemeh urang ngajahitan seusehan batur urang tutup ku challenge so rek ngadu deui ieu tapi ieu kudu dadakan anak muning masih nyusu aduh endah buah ati naon naon teh salah teh tata rucingan atawa naon paparikan terus rek pamit ya sok tapi samemeh pamit urang hayang challenge heula. Naon ieu? Adu kasaktian nya urang ku sabab ieu geus diajar paparikan rakitan jeung wawangsalan. Ya irungna teu atret kieu irung. Tuh, urang di pareuman HP-na gitu. Lain ngalihkan HP ieu mah. Kudu ngadadak pareuman urang enak. Tadi balikeun malah urang mah teh. Oh, urang ge dibalikeun ka tukang konterna. Urang mun urang mere cangkang, di dinya mere eusi. Urang berarti langsung mere cangkang deui geus beresi teh. Tah balikeun ka urang mere eusi. Heeh. Siap. Aing nu nangtang aing mah hulang. Rek naon heula lah. Urang mah nadana mah di mana we nya lah, nu penting masuk lah kumaha we nadana mah. Siapnya? Siap. Ti urang heula teh. Oh, sok. Sugan we ya teh. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari godaan si penek ini. Si botak make kameja. Kameja warnana berem anu botak meja mawana teh keur perem eta mah berarti naon diulang katana rarakitan bieu mah rakitan rarakitan didinya teh eta bisa we nya pada bingungnya itu botak jeung meja diulang deui rarakitan kartos duh bagian urang di Cilaka lah tuh orang mikir lah sarua aya kokol anjir sekarang kokol deui nya moal kadinya ya nama aya kokol nu kumaha ieu urang nadana ke lacan ngecun deui geus eta bener aya kokol tina awina teh awi hideung ada dia sian siapa hares atuh eta mah moal euy atuh naon aya botol atuh aya botol Tino awi
Manya aya botol teh cai. Oh, aya botol eusina cai. Naon poho deui tadi itu Awi hideung. Oh, cai nawanana hideung. Poho deui urang kata-katana naon? Sok deui lah. Atuh itu mere kata-kata nu tulang hese Sok moal ayeuna mah. anu ulah wideung sabab aing teh ka distract teh eta lho wideung atuh kurang bere meja siapa tadi ka meja tega ka aing teh Jadi bos lah ini mah keur flu ge jalan-jalan ka kota Garut ulah hilap mesera dodol tah gadis kota loba nu kairut sanajan sok jorok modal kartos aya papan sisi bilik dibawa dihandapna kandang hayam hayu urang gerak balik kusabab geus nyaitan seusehan kusabab geus kusabab waktuna malam anjir bisa gitu maksakeun heuh aing mah teu bisa atuh naon deui geus masa kitu urang deui pan maneheun urang berapa poho nu jabrik mamake topi topina topi jarami loba jurig hanapeun kopi ngadahar mie anjir aya listrik di masjid caangna ka pabrik bulu mata aya istri jangkung alit hanya kal hilap teu dicalana dapat sarwanya di calana mah di calana alah anjir ngan hanjakal namorosot Mang Maulana naon jadi kana Mang Maulana jadi kana Mang Maulana paeh jadi jurig ngesot Wah, itu Mang Maulana segala. Emang diulang-ulang atuh do bieu mah. Kan bisa. Gitu oke kan. Cangkang teh naon? Calana make calana gitu maksudnya teh. Calana. Urang teh make celana pendek, dirangkap ku celana panjang. Bieu teh sampiran urang teh calana Maulana jadi mana dua kali nyebut calana aja jadi Mang Maulana. Jadi lieur aing teh. Aduh. Oh gitu lah. Geus sarak gitu. Urang mah nya bieu nya. Katitihna hese gitu. Tah. Berarti kolot-kolot baheula pinter atau barudak baheula meureunnya lain kolot baheula, kolot ayeuna barudak baheula. Barudak baheula mah. Parinter berarti nya dina nyieun bangsa sabangsaning sisindiran wawangsalan paparikan tapi rakitan. Gitu tah. Meureun kahayang urang mah pribadi gitunya urang oge kusabab tah geus meunang ilmuna jadi hayang angker rek diajar deui pulang ieu gitu hayang nyeunan deui siga anu bieu siga gitu nyieun sorangan gitu kan kahayang urang tangtuna urang sebagai generasi muda anu micinta kana budaya Sunda ulah nepikeun ka mau pohon eta poekeun obor teu apal sama sekali gitu nya termasuk urang sorangan anu nyieun acara kikieuan caritana mah urang ngabahas teh urang oge berarti kudu diajar deui kok jadi urang teh atuh lain ku diajar deui kudu terus naon ngaranna teh kudu ngamalkeunana urang ge kudu mun ulin teh berarti kudu kitu gitu ulah nepi ka urang jadi mun ceuk basa kolot baheula menaon ilmu ajug nu kitu teh kan dina aya cangkang teh eta di handapna teh aya isi tah eusina teh eta teh kudu dilarapkeun oge jadi ulah ilmu ajug ari ajug teh ajug ieu mun baheula ajug lampu ari ajug teh parantinuna lampu cempor lampu ari ajug eta teh ai kabatur jadi caang ari manehna sorangan poek maksud urang teh gitu dari ngabahas Sunda mah ngaranna bahasa Sunda gitu nya ieu teh geus beak waktu teh geus
ngabahas budaya Sunda. Da geus pareum record ge. Oh geus. Can. Ngabahas terutama ngabahas budaya Sunda cek urang mah nya. Karena urang kikieuan ya, urang boga acara kikieuan sih capruk Sunda kieu kan tapi urang teh setidaknya mau ngacapruk teh nyakoknya. Jadi Minang gitu lamun aya nanaon teh tentang Sunda urang teh sok dipikiran gitu kok. Jadi kapikiran teh dipikiran diingetan bener lega Sunda teh terus paling kaya bahasana oge di Sunda mah. Dan pokoknya urang diinget-inget kamari bener bahasa Sunda lamun urang rek diajar bener gitunya moal cukup. Ku sekian dan terima kasih. Kok gitu apa enten ka balad capruk anu sami-sami micinta kana budaya Sunda, sami-sami hoyong ngamumu budaya Sunda gitunya. Tong hilap subscribe channelna Gemar Universe, di like, di share, di komen oge, silaturahmi dina kolom komentar hoyong terang. Kamari aya nu ti Talegong. Nya nu ti Talegong rada ruas urang Talegong cing teh nya ieu di mana-mana nonton. Nya. Tah gitu janten urang sami-sami diajar sabab urang duaan oge sami teh diajar deui gitu kan. Apal di Talegong teh aya ahli naon di bidang kesundaan terus keur ulin ka Garut urang unang kan ieu urang ajak ngobrol. Wartosan ka ikok grupe nya. Siap. Kantun komen we mang abi ieu sok silat misalnya teh ieu. Abi sok silat yeuh. Ayo urang ngobrolkeun pencak silat. Kantun komen. Kirim nomor tiasa di DM atau di Instagram tiasa ada sami Instagram Gemar Universe-nya. Siap. Gitu. Sakitu heula pentan kamu episode ayeuna mah. Doakeun we ieu urang sing tere sehat ame teu butek ieu sirahnya lah. Aduh, palingan rada ka mana karep Tapi untung bener mere ilmu namanya. Bener teh tadi teh. Insyaallah. Jadi irung bener teh ngalir tina otak teh ka dia lah. Ngabihom di dia anjir. Kayak deui pi episode anyareun eta bahasa-bahasa. Mencenang. Jangar lah. Tutup. Siap. Hatur nuhun parantos nonton episode Capruk Sunda dina anu ayeuna. Wilujeng tepang deui di Capruk Sunda salajengna. Sim kuring Pai Prawira disaranganku Ikok Dekok Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Omat ulah sok nyindiran batur. Tapi kudu bisa sisindiran. Kusabab eta merupakan budaya Sunda. Oge tradisi Sunda. Yes. Setting geus sakitu aing geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.